Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, laulaka lama khalaqtul aflak. Al-hadis. Langkung dipayun orang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci, parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam, Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in atba' tabi'ina. Al-mukarramun, para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat, bil khusus kakersana Kiai Haji Yusuf anu parantos masihan hikmah mauizah. Mudah-mudahan urang doakeun anjeunna dipanjangkeun yuswana, pasihan kakiatan ku Gusti Allah. Oge ka para penegak hukum nu kudu dihukum. Lamun teu sesuai jeung hukum, aya polisi di dieu penegak hukum, aya ketua pembangunan masjid nyana ge kudu dihukum, termasuk wakil deseret nyana ge. Ieu mah loba seredeun ye. Teu diseret di dunia, lamun teu akur jeung hukum atuh di akhirat. Tapi ku ayana maulid ieu urang ngadoa mudah-mudahan urang kabehan disalametkeun, sehingga nu daroraka ge supaya ka surga. Di mana ore? Siapa kahayangna endul ge doraka kabeh hayang ka surga. Ya Allah, teh si endul teu boga panitia penyelenggara PHBI nu alhamdulillah kesekian tahunna orang kumpul di dieu. Ieu jelema loba
ka dieu jelema ka ditu jelema ka dieu jelema ih jelema kabeh lainnya anu dihareup bangunna setengah jelema ya anu di tukang mah ieu mah atuh emang lain jelema ieu mah kadeleuna doang jelema ge tinggal aya buntutan doang nya tadi silakeun ngarokok bae anak Bu Haji Masuri mah sarableng kabeh oh masalah sih ulah sok kasinggung atuh biasa bae kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah malam ieu urang kumpul di dieu dina motif anu sarua ngagungkeun ngamulyakeun kajungjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malah mandar urang kabehan jaga di akhirat dihijikeun digiring di bawah bendera Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tugas kula ngadua unggal muludan ngundang kiai kula mangan ngadua hungkul ye aya waktu datang ke jam 12 seprapat berarti seperempat jam kemari di Haji Afif 20 menit ya setengah ya seperempat kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah sekali deui urang sadayana kempel di dieu dina raraga ta'ziman wa takriman nu sakumaha tadi harapan urang di aku umatna nu asli tur digiringkeun ka sorga sebab Kanjeng lah pembuka kunci surga sebab Kanjeng lah nu ku Gusti di alam pangalemna laulaka lamma khalaqatul aflaq mun teu aya anjeun Muhammad dikira-kirakeun teu aya anjeun Muhammad kula moal nyieun cakrawala moal aya Haji Rusdi moal aya Haji Fendi moal aya Haji Masuri ya aya ge kos eueuh bae moal aya langit bumi moal aya hebat amat da Kangjeng atuh moal pati-pati diucapkeun kitu ku Gusti lamun teu istimewa Kangjeng Kangjeng mah kaistimewaanana nu puguh ka sorga titah ka salorga anu ka neraka ulah waka cek Kangjeng ieu kaistimewaanana kitu ulah waka keheulanan tunggu maksudnya supaya ka sorga kabeh eta kan istimewa ngaranna lamun aya polisi kos kitu di urang mantep trip ana surat gak ada Pak SIM gak ada Pak kenapa gak pakai helm gak punya Pak masa motor punya helm gak punya itulah kegoblogan saya Pak eta kan tangkepeun eta nu bener nama biasana lamun eueuh surat eueuh SIM eueuh helm sabaraha duit 500 gope kan cek polisi udah nego aja nggak usah tilang dah yang penting ada uang rokok aja berapa 1 juta dah gedean eta guys balik benges balik guys dihampura benges sorga kan dah aya upah besi nu kitu dah ieu sok isinkeun sia mah ya Allah ya Rabbi ulah ayakeun deui eueuh kiat
Masya Allah ieu mulu dan ieu mah ieu wah sia polisi lagi aya aduh Gusti Allah tah Kangjeng Nabi beda jeung polisi mah salah eueuh hampura Kangjeng Nabi nundek ka neraka supaya ka surga Masya Allah laulaka lama khalaqtul aflak istimewa bangga urang jadi umat Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cacak lamun Kangjeng Nabi henteu model kitu Haji Masuri ti heula ka neraka kadua Haji Rusdi tilu KM na Haji Fendi KM atuh naon deuleueunana dina ibadah mengkeluk model kitu tapi Kangjeng Nabi nanya ieu saya ya Haji Masuri coba surat-suratna ka dieu bukuna barang dideuleu eceng beureum melulu waduh cek malaikat waduh sia emang ieu naon gegedena ieu nya masuk muter bae tukang wudu tukang naon deui disebutan coba ku sia aing mah teu pati nyaho sebenarnya mah sia tah mun mantak nyaho atuh sarwana meureun tapi cek Kangjeng Nabi ai mistina mah ieu ka neraka tapi lantaran nyana cinta masjid sanajan tilok salat tapi nyana kan ngabangun moal barisaeun nu salat lamun nyana henteu jadi panitia atuh nya salat sanajan nyana mah jarang sebenarnya sih salatna geus antepkeun ulah waka di ka nerakakeun ulah waka diamankeun heula beuh bangga jasa urang Kangjeng ujung-ujung mah ka surga ieu saya Dulgani si kuncir ya oh ieu mah loba jasa mah kasalahanna loba geus teu kahitung lah nya mah atuh teu kahitung Masya Allah terutama nyandung ieu kurang adil nya ieu tapi cak Kangjeng Nabi keula ke sebab nya ngabaturna jeung Haji Hamid atuh baris nu jandung ulah ka di neraka bangga urang deuk disalametkeun aya ieu saya ieu polisi saya Mas Habi polisi Mas Habi lain urang saya di Kori nya sebenarnya kan Kori tingkat RT nya wah ieu mah loba jasa kasalahan polisi mah namun dibandingkan jeung kebenaranana hampir kebenaranana hiji kasalahanna 9 atuh kan neraka jasa tapi kulantaran nyana wau jeung panitia masjid nyana ada diamankeun nama bangga polisi ge boga nabi kos Kangjeng Nabi boga nabi na model kitu ya Allah hatta kafir ulah nu mukmin kafir ge kafir lamun nyana di dunia na menghargai ka Kangjeng Nabi beda jeung nu munafik mah ibarat kasalahan sajadah nu munafik mah ibarat kasalahan ieu non karpet jadi lamun enduk disusuh teh hese kudu gebrig heula kudu kulobaan tapi kafir mah bari manehanana menghargai ka Kangjeng Nabi kana neraka ulah pajar ka surga ngan nyana rada tiisan tibatan munafik berkat ngahargaan ka Kangjeng Nabi bejakeun ka Ahud Ahud tah partner Rusdi partner ngahutang jana lamun menghargai ka Kangjeng Nabi ya ka neraka gitu kan rada tiis Masya Allah ku menghargai ka Kangjeng Nabi luar biasa timbul pertanyaan ieu lamun Kangjeng Nabi teu aya apa bener Gusti Allah moal nyieun dunya pohara amat ieu Kangjeng Nabi hingga ditaalukeun dikaitkeun nyieun dunya
ka Kangjeng Nabi ku pohara amat asa teu harti. Oh, eta mah sebuah penghargaan. Sebuah pengagung. Tidak kuluhurna derajat supaya orang cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atuh deuk naon ngait-ngaitkeun ka dieu Gusti Allah mah teu ngan penghargaan anu luar biasa supaya umatna cinta. Ieu urang diuk di dieu tengah peuting kieu. Ieu teh lamun lain cinta aja moal. Atuh moal. Ieu beb modal cinta mantap ieu kuari urang mun mararat sorga sebenarnya. Amin. Ya. Sebuah cinta mah kieu ye, penghargaan jeung sebuah cinta nu patali jeung laulaka. Pernah aya nu lahir di hiji kampung jauh ka kota seorang lalaki. Lalaki eta orang kampung Kasep. Mun nyaritakeun Kangjeng Nabi Kasep teh aneh. Ieu mah orang kampung Kasep. Neuleuh ka dieu, ya Allah. Atuh ieu di Kasep dibandingkeun jeung di Solear mah. Nah, ieu Kasep. Di tatanggana deui aya nu lahir awewe. Beak geus tah geulis tah. Kan lamun nyebutkeun geulis biasa bae. Itu awe geulis apa teu? Ih, geulis tah mah rada. Tapi lamun kieu itu awe geulis. Make baheula. Atuh Haji Basuri datang ka beak mobil. Atuh nanaonan eta mah nya. Budak bobogohan beak mobil segala rupa. Mimiti balik kaca eueuh. Tanya ku pemajikan, "Ke mana kacana?" "Mantong." Padahal dijual. Ngom bobogohan mah kos kitu tah. Menang saminggu deui eueuh deui sen. Tanya ku Wati, cek Wati teh, "Ieu ka mana senna?" "Wah, nabrak lah, antep padahal mah dijual." Bobogohan mah kos kitu. Menang ka 3 kali setirna eueuh. Bobogohan. Bloon teh Mas Surinya. Atuh. Bebeakan bobogohan. Mending mun geulis mah, ieu mah teu geulis. Ai geulis ona bebeakan ge, geus lah urang bebas. Ieu mah teu geulis, bebeakan. Ya Allah, tah sih normal tantenya. Tah. Ieu. Aya 2 manusia lahir. Terus gede. Sageusar rada gede. Datang ka balegnyana silih kicep. Nu Kasep jeung nu geulis. Terjadilah hubungan bilateral. Hubungan antara 2 rumah ieu mah tapi lain 2 negara. Waduh. Ieu ana uhibbuk. I love you. Masya Allah. Haji cek awena. Oh, my darling. Lu pikun deh biasa nih mah. Terjadilah bobogohan. Ya Allah, ya Rabbi, meujeuhna nu Kasep jeung nu geulis bobogohan teh. Atuh lain ideal deui. Ya Haji Bahri mah bobogohan kebogohan ka itu mah luluja. Can nyorang bae nu nyana bogo urang resep. Atuh meujeuh aja beungeut lagi nya beungeut perang ieu. Nah, babaturan gula sakola aja nah. Nanti naik-naik. Dul Gani babaturan di sekolah eta. Loba gaya jasa. Itu loba gayanya nama. Main bola jadi kiper asup melulu. Sial dah Dul Gani. Panjang umurnya tapi nya eta. Itu ngabengkel bebeakan pakai nyandung naonan. Ngabengkel geus maju-maju beak kabeh. Di Cilongok sih kunon kararieu nasibna nya. Kajian asal hari rupa ibadah masalah guys. Geus kula asal ngalieu ke tukang Dul Gani aya keur salat. Tapi kula eueuh tilok salat cak cenah. Cak urang Cilongok tapi
mun kula ka luar negeri gitu tah kan teh Jumat. Duh gani ge milu teh Jumat. Kunaon kos kitu teh si budaknya. Guys, bobogohan Masya Allah, atuh ngaran-ngaran bobogohan bogoh beneran. Asana meureunnanan eta teu kapanggih sapoe ge, rasa rindu teh luar biasa. Atuh kan bahasa da ge puhara jasa. Wajahmu. Ketika aku memandang wajahmu, terasa sejuk hatiku. Masya Allah. Jika engkau ada di terik matahari, adem perasaan. Budak naleuwihan payung. Tis. Eta kan karena bogoh beneran eta. Ji, atuh jana boncengan, haju naik ka tanjakan koroncong. Atuh caka bogohna teh kula turun. Ulah, jangan. Tidak ada komusnya, harus turun. Wagahnya teh wagah. Eta kan aya energi berarti kan. Cinta teh kos kitu. Cinta teh kos kitu tah. Mawa giat bae. Mantap. Haji Rusdi mah keur zaman sakola minggu ge sakola. Batur prajana sakola bae. Sebab di dituna aya. Atuh geus pokona mah kos kitu bae Kang. Karikul adat. Mas kos kitu nya nama minggu sakola penting. Bebeja ka bapana almarhum Haji Sura. Deuk mana sih di sakola kan penting. Lah teu cek daripada emang aya guruna. Aya. Bloon, emang batura gula bloon kabeh. Manya penting sakola. Nah, ieu ki cinta mah kos kitu teh cinta mah. Ya Allah. Pohara. Jalinan cinta terjadi geus 2 tahun. Masya Allah, luar biasa. Seakan-akan dunia milik kita berdua. Pohara tak cinta. Tapi nasib perekonomian calon suami kudu pindah. Sebabnya anak hirup teh tadina ngan sakadar miara hayam. Ngaranna di kampung. Miara hayam kayak asal nurunkeun digerokeun ka bogohna terus ditampa ku ka bogohna. Masya Allah indah jasa sakadar hayam belah dieuna meuli domba diangon ku duaan eta bobogohan ngangon empe pohara kan kampung mah kos kitu kampung mah indah jasa tapi eta deuk diomongkeun ku kumaha ge atuh teu bisa sebab cinta nu nalianana cinta kabelah dieuna perekonomianana rada muncul jadi nyana kudu ngembangkeun perekonomian meuli tanah sebab kuari endeup nyieun tempat jang sapi berikut jang pemotonganana ngaranna naon jang pemotongan ngaranna naon ngomong atuh sia bodoh amat Barang dipotong sapi naon dapur iku sih dibawa ke jagal deh jagal jadi dek yeun paranti sapi tempatnya terus jagalna ngan kudu rada deket ka kota jadi nyana kudu ninggalkeun kampung sebab jang ngaluhurkeun ngamajukeun perekonomian kira-kira bangsa 50 km jauh lah di dekat Serang. Masalah cak bogohna demi kelanjutan hidup kita. Akhirnya nyana meuli tanah deket pakotaan, cikurang memerenanan di lawang kota. Permukaan kota akhirnya meuli terus tempat jagalna. Masya Allah. Akhirnya sapi munding di dinya loba. Nyana merenung. Keur ieu mah aing susah sakadar hayam jeung domba tapi jeung kabogoh iraha hayang kapanggih bisa kapanggih. Kuari perekonomian maju tapi aing hayang kapanggih hese jasa. Sebab kudu balik 50 kilo mangkaning zaman baheula. Can aya telepon can aya HP kudu lempang. Masya Allah cak cenah ieu.
baheula mah baheula keur susah bisa kapanggih jeung kabogoh unggal hayang tapi ayeuna hayang kapanggih teh kebo deui nu di dieu sapi deui nya kieu we naon hartina aing hirup ya cakena perekonomian aing maju kebo bisa mencit sapoe 10 sapi gitu keneh majulah nyana tetapi jeung kabogoh sabulan sakali ge teu kapanggih rindu nu luar biasa ketika rindu paling nyana nyekelan susu kebo beres sih budaknya ya rasa rindu nanti dibikin ka sapi palingnya sapi diusapan kunyana kieu kayak kunyana ditangkep tolol teh coba ya untuk melampiaskan rasa rindu ceknya paling bisa ka kebo ieu hese kan gos kieu tah aduh ceknya kunaon jadi kieu aing ceknya lah kajian gua kumaha ge aing dek balik bae kebo sapi dek dijualan gua aing sebab aing rasa rindu teu cumpon ya kebo puluhan sapi puluhan perekonomian kuari maju luar biasa tapi kan rasa rindu teu cumpon hese kan rindu mah teu bisa hes malam tak dapat tidur gering merenya siang tak dapat makan terus di penyanyi na kos gitu nyanyi nanya nyana ai ka imah kula we kieu we tah pajar kula teh nyaho meureun nyanyi nyana kudu didengekeun we nyanyi ya Allah ya Rabbi budak sangawi oge nyanyina teh jauh hitam asana kabogona hideung ka cenah kabade ku aing lah aduh eta asal datang we ka imah kieu bapajar kula eueuh meureun nyanyi eta deui bae jeung eta teh surga yang kau janjikan kabeukinyana eta berarti budak frustasi ya kajian kumaha ge atuh nyanyi eta kayak kula datang bae sugan teh eueuh kiai ceceun pokok aing teh tadi ngadengekeun emang babaturan kula unu lempeng seperti itu nah ieu nyana akhirnya dijual sapina dijual mundingna berikut jagal-jagalna balik aing sakjana waduh teu bisa sabulan sakali 2 bulan sakali ge teu kapanggih jeung kabogoh jual kabeh balik nyana ka kampung masyaallah naon hartina dunia cek nyana beuh naon hartina kakayaan cek nyana beuh andai tidak ada kamu dunia ini hampa laulaka lemah khalaqtul aflaq dunia hampa cek manehanana tetapi ketika aku memandang wajahmu tidak makan 1 hari 1 malam kenyang Masya Allah karim teh cinta teh kos kitu teh cinta walaupun aku tidak makan memandang wajahmu waduh luar biasa yang aku paling tidak tahan bibirmu sial jasa ya tasnya upah merenya aduh mantak kurang Cilongok loba anu jujualan ge dibawa ka Karawang eta bibirna dihandapna hunungan teh eta lah gadis Karawang guys andai tidak ada kamu andai aku tidak mencintaimu maka hampalah dunia ini dengan cintaku kepadamu yang sejati dunia tidak ada setai kuku akan kuperjuangkan kemanapun gunung yang tinggi akan kudaki lautan yang dalam akan kuseberangi jih juga Oma Irama tuh cinta tak eta bahasana kos gitu demimu dan demimu sarua laulaka lama khalaqtul aflaq itu bahasa sanjungan ti Gusti Allah ka Kangjeng Nabi gelehkeun sagala-galana kita cinta urang ka Kangjeng Nabi sebab bahasa Gusti Allah nage kos kitu dengan bahasa Gusti Allah anu ngagungkeun ka Kangjeng Nabi nita cinta urang geus teu kudu hese capek langsung cinta urang mah ka Kangjeng Nabi kadeuleu ku kula aja beungeut nage beungeut sholawat kabeh ieu
herang kadele cerah lamun sering maca sholawat kan kadele cerah deuleu kaji pendi rumek jarang berarti maca sholawat aja nama jarang tapi pun iman teh kadele herang Masya Allah deuleu Haji Bahri beuh pohara jasa betul ya wajah perang-perang ge tah eta kos kitu seringan geura maca sholawat sebab Kangjeng Nabi nu bakal nu nyekel kunci surgana urang ngawauhan ka Kangjeng Nabi tengah zamanan urang ka Kangjeng Nabi 14 abad anu silam jeung bae da urang dilahirkeun ku Gusti Allah saat ieu ayana saat ieu tapi henteu eleh urang jeung zaman baheula Abu Jahal nyaksian Kangjeng Nabi teu iman urang jauh jarak jeung Kangjeng Nabi jauh masana jauh segala-galana tapi urang iman ka Kangjeng Nabi mulia jasa jelema nu mencintai Kangjeng Nabi sebab bahasa Kangjeng Nabi aku selalu berada di setiap manusia yang selalu mengingatku eta bahasa Kangjeng Nabi bahasa Arabna mau lebih jangan goeng lah aya bisa ge Inggris kajian Inggris ya Allah ya Rabb nah etalah urang maca sholawat Kangjeng Nabi ngomong kaula bareng jeung sok maca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Kangjeng Nabi na aya entek ulah lalagaan maca sholawat aya sholawat anu lamun dibaca ku urang hayang naon bae ge hayang naon bae insyaallah asal teu meunang direkam teu meunang ditulis ti ditu ti guruna kuduna asal diomongkeun katalar teu meunang direkam tapi lamun direkam teh jadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sama direkam kan bahaya direkam mah teu meunang anu tungtungna anta bihajati teh Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin anat alaihi wujuh wa khasyat alaihi qulub antu sholli wa tusallim ala sayyidina Muhammadin anta bihajati saeutik ngan syaratna teu meunang ditulis teu meunang direkam kudu pas diucapkeun hafal misalnya ya aya awewe gelis ditanya ku urang dunya tanya ngaca nyentuh gana hate belum tahu dia tasbih gua muter lo je cak Haji Bahri tapi awas lo isuk tanya deui ku aing sia tanya deui neng dari mana ngaca Haji Bahri beuki ciut bae bacaan sholawat eta 70 hiji macana saeutik Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin anat ahli wujuh wa khasyat ahli qulub antu sholli wa tusallim Muhammadan antu sholli ala sayyidina Muhammadin anta bihajati tujukeun bihajati sarwiti ngan batal direkam ditulis batal terjadi tapi kudu langsung disebutna musyafahah ti ditu nanti guruna eta sholawat bisa hebat kos gitu lain sembarangan bahkan lamun urang keur boga kesulitan tadi kula geus ngobrol di jero imah ketingkeun 3 kali katana sambat Kangjeng Nabi ujianna tadi aja pendek bisa pakai bayar hutang teu bisa lain deh hutang mah lain deh urusanana jual imah hutang mah eta sholawat jane sholawat nu ampuh eta ge sangat ampuh geus ditajribah teh dicoba sababaraha kali beuh pohara ngan syaratna teu meunang ditulis teu meunang direkam kudu hafal langsung ijazah sakali dibaca hafal karak manjur potongan banget kieu ieu mah potongan mah wah 40 kali ge nyaho hafalnya henteu di Mekah kula mere doa ka Haji Pendi saminggu can apa saminggu dibolak-balik Allahumma ngeboga murid kieu teh otakna saminggu can hafal deuk balik di Mekah kajian lah meureun sakitu diberen deui ngajinya atuh masalah geus lah ngaku bae beureun bodoh saya kudu ngaku maksudna bicarang ibadah tuh kudu nemah bae ka nerakana
ngan boga Kangjeng Nabi na bagus. Saya dipendi coba bukuna B oplosan karung loba. Ya Allah nipu loba ngabohong loba isi budak hirup mun teu ngabohong teh nya nama atel. Ya Karim ya masyaallah ya kudu neraka tapi cak Kangjeng Nabi ulah sebab Kangjeng Nabi mah wa innaka la'ala khuluqin azim. Tah lamun cara tadi dua sejoli anu bobogohan nu geulis jeung nu kasep tadi berani nyana ngajualan hartana demi rasa cinta rindu anu menggebu-gebu. Nah urang cinta ka Kangjeng Nabi geus datang ka mana lamun tadi naon hartina dunia tanpa melihat wajahmu urang ge kudu kitu naon hartina dunia tanpa melihat Kangjeng Nabi. Ukur lamun tadi sakadar bobogohan jang sakadar di dunia tapi cinta ka Kangjeng Nabi bakal terus ke akhirat. Urang cinta ka Kangjeng Nabi aman nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim. Urang cinta ka Kangjeng Nabi dosa-dosa urang loba dihampura sekalipun polisi teh terbanyak dosa kedua hakim katilu kiai bagian katilu loba dosa sarua bae entek Haji Bahri asal ti heula ka neraka-nya sebab jangan lagi kiai kene kan kiai terkutuknya na. Tapi di akhirat cek Kangjeng Nabi neraka loba nu diamankeun ku Kangjeng Nabi bahagia urang sebab Kangjeng Nabi boga akhlak lain sakadar di dunia tapi di akhirat wa innaka la'ala khuluqin azim. Deketan Kangjeng Nabi cintakeun ka Kangjeng Nabi mantepkeun keyakinan ka Kangjeng Nabi ulah aya di jero hate makhluk selain Kangjeng Nabi jeung ulah aya nanaon di jero hate kecuali Allah. Masya Allah di akhirat urang sanajan loba salah nanaon aya Kangjeng Nabi ketika urang ditimbang amal Kangjeng Nabi na didinya ta cicing besi berat ka katuhu amal bagus jelas Kangjeng Nabi seri ketika berat ka kenca keheula cak Kangjeng Nabi ulah main di neraka-nerakakeun bae nikmat urang boga Kangjeng Nabi anu ku urang diyakini jeung diimani nu namina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam leuwih Rusdi atuh leuwih mangga sakieu bae ya ieu malam naon ieu malam Senin salah malam Rebo di mana hah Bajak Sakilat lembur mana sih lembur siapa yang gitu aku Masya Allah. Nah ke bakal diteruskan bahasa wa innaka la'ala khuluqin azim. Tah kamari urang nyaritakeun bangunan surga jeung neraka kemudian urang kuari boga surga jeung neraka kudu hijrahkeun diri urang ka Allah hijrahkeun diri urang ka Kangjeng Nabi hijrahkeun tina maksiat kana taat berpedoman kana wa innaka la'ala khuluqin azim. Sebab tadi laulaka lama khalaqtul aflak. Nah urang lanjut ke malam Rebo mudah-mudahan panjang umur mudah-mudahan dibere sehat mudah-mudahan urang dibere cinta ka Kangjeng Nabi ngaleuwihan sakumaha cinta nu tadi garilis teh gelis jeung sugih sakitu bae urang ngadoakeun ka Gusti Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma farrijan ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا وزدنا علما ويقينا والحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من كل حال أهل النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصل وسلم على جميع الأنبياء والمرسلين والحمد لله رب العالمين والله الموفق إلى أقوم الطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.